teh mau kemana? Ini aku teh mau ke Kawali. Yuk atuh bareng. Hayu. Yuk. Ayo teh. Hah? Pakai motor? Dikirain aku teh pakai mobil. Iya pakai motor. Ih, gak mau ah. Panas dari tadi aku bilang hayu, dikirain aku teh pakai mobil, malah pakai motor. Udah, gak jadi. Lu sendiri aja. Ya mah tuh, aku udah punya motor bagus. Hanya beli. Mang, Kak, kalau ke masjid ke arah mana? ke masjid. Ya. Oh, ke kali itu tuh. Aya tuh sekitar 500 meteran lah. Oh. Ke masjid aya Agung. Kalau BRI-nya? BRI, maksudnya ATM. Iya. Kalau ATM mah agak jauhan. Belok ke kanan, lurus, ke kanan lagi ada perapatan. Oh. Nah, di situ ada BRI. Kalau alun? Alun-alun maksudnya. Atau itu mah jauh. Ada we 5 kiloan mah. Kalau nikah mah tuh. Kapan nepinya atuh? Justru itu saya mau ke sana, tapi motornya didiukin sama bapak. Punten ya Pak. Oh, motor siapa? Iya. Aing jadi malu. Biar gesek pamer ka emak. Anyar meuli motor. Si monyong aya nu bogana. Well. Oh, ya taruh dulu ya, Aing mah. Kurik. Jang ulin atuh yuk. Terasal kieu mah. Ka mana we jalan-jalan atuh ke Kawali? Oh, Aing mah raream kieu Aing mah. Dik. Tong injak. Tuang jalan-jalan atuh ka Kawali teh. Atuh geus kunyuk tah aku tadi kemana dis ngajakan Aing koream lah. Bisa makan ngambek we ajak ulin bae kurang kumaha aing ngajak ulin teh ngajak gawe. Pasti nyambung deui hari. Cuman dek nangkeun otak ka jadi bekilir ya mah. Tah geus di Kawali mah atuh nempo-nempo anu naon harerang naon we erek. Suka tuh lah ada geus burit aing. Ya, dik. Ayo si Kawali mah tuh bisa urang kan pengerang atuh si mata. Si Kawali mah tuh orang di Kawali mah di kota. Bebal. Ayo nurutan aing ya. Pokoknya udah itu tuh caing kena. Hah? Kak aing itu tiba-tiba bunuh. Asik. Sumpah. Aing. Erek burik ulin ke Kawali teh. Bukan halado ya. Ayo Mang Dis. Ya, erek mah mana ayeuna ulin ka Kawali? Mumpung halodo. Santai sih mah. Mah. Kunyuk. Hah? Ya tuh aing ada kasep atuh. Ente. Bodas anjing. Aing mah tempo hideung-hideung ge tuh da manis anjing teu kemana ya teu. Sia bodas. Teu aing mah hideung tapi manis. Anjing. Ada banget eta aing mah nih. Pugu-pugu mending kana tai anjing nih pada ada banget Mang Budak mah. Sumpah urang be satuju bener aing mah. Guys. Terus kan. Dan mana boga rokok teh? Hayang udud euy. Hah? Mana boga rokok teh? Urang hayang udud. Ya, Dis. Aing euy aya ngarokok. Urang teh nanya ka ente, bieu teh. Ente boga rokok teh? Ngomongnya di sana lain. Hah? Sabar anu kieu. Atuh bebalas ngeul aing eta aku mau ngangkat di balang. Iya anjing tinggal aya ngarokok sia teh. Lu kene sama. Ya, minta rokok boga teh. Hah? Minta rokok boga teh. Lah HP aing kok tonjok ya aing mah 10 detik aja ngomongin Ayo kieu teh aing. nama dengekeun dis burit ek ulin mah bukan rokok teh maneh aing yang burit. Urang nanya ka ente, boga rokok teh ente. Meuli atuh. Coba kalah malik nanya. Ya dis cek aing oge ti aing nanya kok menit awal. Aing nanya ka Dis. boga rokok teh maneh. Ngomongin mau beli masakan ikan wayangnya. Heeh. Lumayan ya. Ya Pak, Kawali ya. Emang tuh belajar Pak. Iya, aduh. Asal aing balang teh budak. Si goblok ka mantau anjing. Iris, pialge minta rokok sabatang sia teh meuni modal ka ilit. Anjing, aya dasar jama kumed anjing. Kawalan sa di sia teh. Marana itu buat ngaliwat di acan aing aduh cenah 1000 acan ieu ngajagaan. Bayar heula, Mang. Oke, aing tarik bola sekedeng. Ganjuk.
Anjir wae anjir teh. Kok. Guys, kenapa lah mau pada kapayun? Kayak wida iya. Goceng heula. Nya, kawe heula. Iya, ya. So. Kali waktu merawat duit pokok teh. Nuti lu kabeh gratis pedulna teh. Kerablegeun duit sugan. Aduh, Mang, punten. Abi bade ngaku heula ya. Kayak abi da wida ieu ka dieu. Aya teu kacanda kusuk. Kehet ngasawekeun. Nuhun, Kak. Punten Kang, abi bade ngaku deui. Ambu akang aing mah. Wekeun hungkul dia kan duit heula bayar heula. Buat Mang atuh buka yeuh. Wow, Di rumah wow. sakit Rusuh yeuh. ya. Wah, Kita bade ka deui Yo rusuh. Mang, tuh aing nu rumah sakit kumaha tuh? Moal kalau teuing sabodo bawa ku sia rumah sakitna ka dieu. Mayar heula. Ora, ieu aing mah. Rusuh ya. Sing Wah. atuh Mang yeuh Wah. ulah aloh teu suka. Moal aing geus katipu aing geus beberapa balik tadi nu ngaliwat ka dieu. Teu marere. Sok burukeun heula. Bere, udah bere. Rokok we nya, Kang. Heuh nya, bae ieu ge rokok ge sabaraha. Ngomong we sia 13 duit. Dia kan megan rokok ge lah. Ngomong we 13 duit tadi tah. Hesek pisan. Sok, hidup mah. Nuhun, Kang. Teh, goblok duit ngomong. Goblok teh deui. Tangkang anjing goblok. Ah. Neng, bade ka mana, Neng? Mau ke apotik, mau beli obat, tapi ojeknya nggak ada. Udah sama aku aja mau ke apotek mah. Dag. Daguan di sakedeung. Wah tandingan. Sakedeung. Dah. Oh, lungsur udah. Hah? Lungsur. Heeh. Ngomong anjing teh tadi lungsur kitu. Ayo. Dek, kalau mau ke apotek mat, mending kene tungguan di dieu tah pan ieu rencangan ieu ya. Masa? Iya, tungguin aja di sini. Ayo. Beli obat satu kilo. Itu kemana? Itu. Ini yang ditaringgalkeun. Udah mau datang. Ayo, sia teh. Ini turun dia. Apa? Lagi cing lagi ngeluh dia. Asa makakan hayang ribut sia teh. Ini baladu tadi lain. Mau ke Bogo aing anjing teli lapisan. Macam-macam emang ke aing. Mana balada lain? Ya. Emang lu tadi teh ka mana gitu? Ek beli obat. Ngan non sababna aing teu diajak gitu ye. Asa teungeun aya aing. Tungguan wae ye. Nah, sia teh kakak ditanya teh ngajak buat ka aing. Ya. Wis Aing mah. Saya teuing nying. lain main dia. Dirinya baladna lain. Sia leutik-leutik deui. Dar jeung aing. Wes, jangan panggil aku anak kecil paman. Oh, jadi sia wani ka aing, ha? Ah.